Di akhir zaman cek Kangjeng Nabi bakal terjadi pemerintah. Takun umaro. Anjeun bakal manggihan para pemerintah. Ta'rifuna nyaho anjeun kehebatanana wa tunkiruna tapi anjeun bakal inkar. Anjeun nyaho kagagahanana tapi hate anjeun bakal inkar. Anjeun nyaho kehebatanana tapi hate anjeun bakal inkar. Anjeun nyaho kapinteranana tapi hate anjeun bakal inkar. 5 ya Rasulullah kunaon lantaran teu percaya setik-etik acan kana kajujuran jeung keadilanana. Cek sahabat atuh ala tuh urang perangan be. Lah masal ulah selamanya na salat kan. Lantas kumaha tuh kami atau masyarakat saat eta? Lamun jelema nu manut cilaka, jelema nu nurut cilaka. Atuh kudu kumaha? Dengekeun ulah dituturkeun instruksi-instruksina ente bakal salamet. Geus dijelaskeun di hadisna kumaha tuh. Seperti eta di akhir zaman bakal kapanggih urang jeung pemerintah. Bakal kapanggih urang jeung penggede hebat, istimewa tapi hate kabeh inkar. Saat eta kade urang nuturkeun bae kumaha manehanana untuk selamat tapi nuturkeun aturan-aturan sepenuhna ulah. Geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi ulah di zaman urang engke meureun saurangnya. Zaman anak urang lah atau incu urang di zaman urang mah geus bok-brok ieu. Atuh komo ka ditu urang beureun. Seperti eta. Ya Allah, ya Rabb. Ieu beker cerita sahabat saking hebat. Dipimpin ku Abu Bakar Siddiq buatan duniawi. Pimpin ku Sina Umar luar biasa. Pimpin ku Sina Utsman kitu keneh. Sina Ali kitu keneh. Terus kabelah deuna. Beh. Pemimpin-pemimpin Islam. Nah, kadieuna nu muatan seperti kieu. Titah perang teh embung. Ieu beker carita bae urang ge embung ieu. Urang ge embung ieu dibere embung perang teh keur carita doang. Sebab naon atuh nu kurang dibawa ka lapangan. Neuk naon atuh kurang dibawa ka lapangan penca aja urang mah kakarak ge 2 jurus nu ngaguling. Kumaha? Hah? Katoen urang mah bolo-bolo ku senjata. Ku eta doang ge tah kunaon kadang-kadang tah cucuk pandan set. Aduh. Boro-boro perang. Boro-boro perang urang. Ai baheula wapan. Ki Ahmad di gusur ti Serang datang ka pos ku kuda cet datang ka pos nepak dada cak Belanda ini bukan orang ini dia kumaha coba tuh baheula mah karar itu hah ndek perang siap tempur jeung Belanda sararieun porosotkeun calanana disuntikan pelerna make cucuk kali age cet eta asal geus disuntik atau gagah. Wari mah urang dek demo ka ditu minta cai ka Haji Pendi. Haju jadi leuleus urangnya geus teu kudu lah kudu. Deuk naon dari perjuangkan. Leuleus. Eueuh naon. Ayeuna nu boga semangat juang teh jeung nu bisa nempelkeun semangat juang teh saha kuari. Eueuh hese. Aya Habib Rizik. Kuari di Mekah. Yang semangat juang dan luhur jasanya nama. Kamari lain tadi tembaknya dari tembak tapi teu mempan. Resep urang teh ngadenge kos kitu tah. Resep. Ieu mah kakarak pepeletokan deui. Aduh. Pajar senjata pukul pepeletokan. Sieun teh heula bae. Urang resep tah boga pamimpin kitu tapi pamimpin gagah siap. Adapun sesuai jeung teu sesuaina eta mah urusanna urusan politik. Nya ieu mah keur carita gagah-gagah. Mentak haju dituturkeun ke gagah. Kasaksian jadakan ditembak make sniper. Naon teh sniper teh? Engge cak batur. Cek. Dengan sakitu dikitukeun doang ku Habib Rizik. Ya Allah gagah Habib Rizik. Masya Allah. Apa dia mau boro-boro ku musuh ku pamajikan? Percis kos-kotok ulentuk wae. Tidak berdaya guys. Serangan pamajikan wae guys. 5 poe geus teu ngomong-ngomong. Teu wauh jeung tetangga jeung anak. Kaditu sia mabur kaditu. Mangko dan aing keur kena racunnya. Ku pamajikan. Batur mah ku musuh.
tah kuari kan urusan politik. Tapi kan wallahu alam balik dia dan baliklah urusan politik pak kos kitu kabeh ge urang mun nyaritakeun ku ari politik tek nu kamari Allah akbar silih gorengkeun ka panjing para habaib teh mantak ulama ya Allah ya Rabb bahaya ya bahaya dicaci dimaki eta teh kapan duriat Kangjeng Rasul teh kade kajen kumaha salahna ge kade ulah sebab urang keur dipermainkeun kuari lalai sasalaman lain jeung kecebong deui jeung kuya sasalaman geus tuh nyana mah geus masalah neangan kedudukan posisi di dia urang mah di dia raheutkeun keur ieu kan geus dibacakeun juga sing hade kontrol sing hade sebab naon lain agama nu deuk diperjuangkeun sebab naon nyanana teu malah santren deuk memperjuangkeun agama kumaha mun kitu mah si eta mah santren baheula hese baheula teh kadahar ge kerak malulukan euy atuh deuk nah nu memperjuangkeun agama mah pan ieu tah nu kos kararieu nu geus teu boga kedudukan anu geus dipecat di pabrik aju pamarentah kitu kene ieu tah bangsa beungeut anu sararusak kabeh kararieu ih nu kos ka dieu kaluhur teu kahandap teu mentak siap aing mah perang atuh emang deuk nanaon deui tinggal perang doang atuh jadi nagara geus dikapake di pabrik dipecat pamajikan marah bae duit teu gableg ya otomatis golok pan ieu kawan alah saha bae pokona nu deukeut aing ha nu susah kabeh ge nu perang mah lain nu sugih lain anu naon kitu ngaranna minuhan musola nu susah nu minuhan masjid nu susah nu minuhan masjid nu susah nu kaya mana nu sugih mana teangan kuari bupati diuk di dieu moal daekeun teangan kuari bangsa jenderal diuk di dieu moal daekeun teangan kuari anu bangsa di dieu nata nu aya banon karang-karana moal daekeun nya mah bari sukar itu bae ngajina urang makan ku sia lurah ge lurah nu teu pake karang ngaji ka dieu mendek calon deui lah kira-kira beunta tah masyaallah ngan rada deres we kitu lurah mah rada deres loba nu ngaji ka dieu aya nu ikhlasan lah aya nah itu lurah kaluhur mah mana embung nya teh dajeun ngaji di mobil bae gengsi mana ngaji gengsi dah kunaon engke minggu hareup moal ngaji mabur sia ka ditu kapangih henteu jeung beungeut sia mereh henteu ka aing sia itu emang yang dibere lain gitu permasalahan sia gengsi ego sia turun sia ngawuduk tadi dinya ye emang bagus atuh jeung tukang wuduk aya birmer di dieu teh aduh masyaallah tah ikan sarusah nu minuhan musola nu sarusah nu minuhan majelis nu sarusah nu minuhan masjid nu sarusah teu boga pagawean kan atuh jana mah atuh kuari digawe henteu duit teu boga ka masjid lambat goblok tah mah atuh je atuh ka masjid ti heula atuh batur mah sibuk teu ka masjid ti heula ge ieu mah teu boga naon digawe henteu tani henteu ngawarung henteu duit teu gablek ka masjid lambat boloon da kitu mah geus ka masjid mau tas biasa urang kan bisa nganyahokeun teu boga duit ka jeung